Satu tas rengse barang daharna, Ratu Arum asup ka kamarna, tengah reret ka Amu Esin anu baketut kawas tutut. Samangsa Ratu Arum asup ka kamarna, Amu Esin culang cileung kawas heulang sieun kasorohakaneun. Ancak pipiti anu salakina dihilikeun ku Amu Esin, dekul Amu Esin ngahanca-ancak anu dieusi lauk jeung daging. Daharna segutna keranan, kawas kokoro manggih mulut. Tekuhan teu lantaran daharna rusuh meureunannya. Da alas salakina beuh. Cucuk lauk meleg dina ti korona. Amu Esin gentak nginum, tapi geus beak 3 gelas cucuk lauk anger ngageregel dina genggerongna. Amu Esin ngepeul sangu sagede peureup, teu sirikna disamualkeun kana bahamna. Najan geus beak 4 kepeulan tapi cucuk anger meleg keneh, Amu Esin burial buncelik nahan ka nyeri dina jero ti korona. Antukna mah Amu Esin ngagerewek nyalukan Ratu Arum. Panon Amu Esin juu ku cimata nahan ka nyeri. "Nyai, Nyai, tulungan ambu," cek Amu Esin mimiti tagiwur. Ngadenge Amu Esin nyalukan bari menta tulung teh, Ratu Arum geuwat norojol ti jero. "Kunaon ambu?" cek Ratu Arum ngarasa reuwas ningali Amu Esin burial buncelik. "Ambu kabeureuyan," temal Amu Esin reng hapranyu. Leungeun Ratu Arum gentak ngusapan beheung Amu Esin. Ku pangawasana Ratu Arum, cucuk ngadadak leungit tina ti koro Amu Esin. Amu Esin ngalempreh asa reuwas kareureuhnakeun. "Ambu mah sok bedegong, saur abdi tadi ge teu kengeng nuang lauk, margi cucukna rarungsep." Okna Ratu Arum geuh-geuy ka Amu Esin. Ieu Nyai, laukna luncat kena alas ambu." Temal Amu Esin beungeutna nyeak beureum ka isinan, pacarkeun laukna luncat. Ratu Arum teu nemalan, ukur nyerengeh seuri terus ngaleos deui ka kamarna. Di kamarna Ratu Arum muka surat ti Raden Inggi terus bae dibaca surat teh imeut pisan. Eusi surat unina kieu, "Kahatur nu geulis Nyi Mimi. Salam baktos, sakumaha paniatan waktos harita kedal, 4 dinten ti wangkit ieu serat didamel. Engkang bade ngeresakeun ngabujengan ka bumi Nyai. Mugi aya waktos kanggo urang tepang, sok sanaos paripaosna mung sajorela. Engkang teu boleh didodoho ku kasono, dikungkung ku rasa kamelang. Engkang kapahung lelembutan katalimbeng mamaras rasa ku salira Nyai. Bongan lindat soca Nyai matak tibelat, imut nu geulis kareueut matak ngirut, matak owah mun seuk teu laksana kapidurian, matak edan pamibolai ngahiji sareng nu lenjang. Daun mala di luhur kandang, daun saga dina ayakan, najan raga ayeuna paanggang, mugi jaga cing tinekanan, nu ngantos waleran inggi harejana." Ratu Arum bulak-balik macaan surat ti Raden Inggi. Najan hantem di ilo oge, Ratu Arum teu ngartieun kana maksud Raden Inggi. Sabab Ratu Arum moal surti, moal apal kana rasa katresna. Inyana can pernah ngarasa kataji ku lalaki. Najan Ratu Arum jin nu kawentar miboga kasakten luhung, tapi keukeuh eleh jajaten ku manusa mah. Lain eleh samangsa bitota mah sumawona palastra ku pangawasa, tapi eleh kusir sajati nu ayana ukur di manusa. Sabab mulyana manusa lain ku jirim raga badagna, margi sadayana makhluk diciptakeun ku Allah dina wujud nu pangsaena. Mulyana manusa ku kajembaran akalna, pikir manunggaling rasa, sakehing rasa gumulung dina apalna nu sampurna. Nu antukna mah Ratu Arum ku pangawasana malesan surat ti Raden Inggi. Surat balesan ti Ratu Arum unina kieu. "Salam baktos oge, 100 katampi ti Nyi Iting. Kitu deui ancakna sami tos katampi.
ancak ku abdi dua, kunyi iting hiji teras ku si abah sareng ambu hiji sewa. Upami ka dieu wayahna nyanak ancakna 10 kung laukna kedanu ararageung. Margi si ambu kabeureuyan dugi ka ohek-ohekan, dugi ka burial buncelik. Daging muningna liat kene, watos ka si abah, waosna tos ompong sawareh sareng karehol. Daging muningna kedah lami di kulubna ngarahipu. Abdi ge sami sok didodohok si Caci. Nanaroskeun rak suka. Teu sirikna unggal usik capetang hoyong gerak gentos acukna. Upami engkang kaedanan, kedah engal tatama kan ini Rakel. Kitu pisan anu kaalaman ku si Caci. Kaedanan ku pamaget margi diurejit pangirut. Berkah ayeuna tos walagri gawas bihari. Perkawis daun malak mah kirang kalandep kumargi keset. Bami ayah mah lalap rumah sapertos bagelis, sintrong, jombang atanapi pucuk lencah ayam. Mangga baik tanah ka dieu. Abdi tos lami nguneur ka kebon. Mung sakitu ti abdi nu ngantosan nyimimi ku ni Esin. Surat gancang ditilepan ku Ratu Arum, ari kertas jeung amplop nama angger keneh anu ti Raden Inggi, ngan eusina dirobah ku Ratu Arum. Ku pangawasana Ratu Arum, surat geus ngaleungit ti dinya dikirim ka bumi Juragan Danu. Lain teu hayang langsung dikirim ka bumi Raden Inggi nu aya di Kademangan Cihoe, tapi bisi jadi matak nyurigakeun. Lamun dikirim ke bumi Juragan Danu mah aya selang waktu teu langsung katarima ku jinisna. Dina wanci tunggang gunung, Ratu Arum dibarengan ku Nyi Iting keur aya di imah Jang Sugih, Jang Ahmad jeung nu sejena sarua geus araya di dinya. Sanggeus karumpul sarerea mah pok bae Jang Sugih kedaling lisan. Kuring tengah aja nita kasararea kumpul di dieu heuh sabab aya perkara anu kacida pentingna nu rek ditepikeun. Nyata perkara lingkung seni ronggeng mapag balebat anu diangkir ku Bupati Raden Teja Kusumah anu inyana jeneng Bupati di Pasir Panjang. Kuring meunang beja ti Juragan Danu. Ku pentingna ieu pangangkir aya 2 kademangan anu diunur waktu pintonanana. Heuh berkah aranjeunna ngartos sareng tumampi kana putusan. Raden Teja Kusumah kaleresan bade nikahkeun putrana nyaeta Enden Rara Sulastri ka Raden Kosasih putrana Raden Taji Malela nu jeneng Bupati di Haur Koneng. Alampahan ka Pasir Panjang kacida jauhna ieu teh meakeun waktu sapoe sapeuting kana kareta kuda. Anu jadi masalah lain ku jauhna lalampahan ka Pasir Panjang. Tapi kuring teh bingung ieu teh. Bingung ku papakian keur para ronggeng. Kang aranan minton di Pangagung luhung atuh geus tangtu kurumi boga aje nu beda. Utamana mah perkara pakaian. Ari pikeun Nyi Mimi mah kuring teh teu salempang lantaran baju Nyi Mimi mah kacida aralusna. Tah, ayeuna kuring arek tumanya ka Nyi Mimi, nati mana Nyai Mese Raksukan teh? Kitu ceuk Jang Sugih ngebrehkeun sagala rupana ka sararea. Utamana mah ngeunaan pangangkir ti Juragan Bupati Pasir Panjang. Pianti eta Jang Sugih oge tumanya ngeunaan baju ka Nyi Mimi. Jang Sugih boga karep arek balanja baju anu modelna sarua kawas baju bogana Nyi Mimi. Dupi waktosna irahakan, Cek Ratu Arum malik tumanya ka Jang Sugih. Ari perkara waktuna mah heueuh 2 poe teh ayeuna Nyai. Walon Jang Sugih nyindekeun perkara waktuna. kahartos ku abdi Kang, perkawis raksukan masanes medit masihan wartos tempatna. Namun najan bade ngagale oge bakal seep ku waktos. Margi raksukan anu dianggo ku abdi tempat anu icalana kalintang tebih pisan. Kirang langkung nyeepkeun waktos saminggon kana kareta kuda. Gaduh teh abdi raksukan anu saray kenging pangintun ti rerehan ambu. Kaleresan rerehan amu hiji sodagar beunghar anu seueur pakayana. Ngadangu abdi sok ngaronggeng teh rerehan amu ngaraos hawatos ka abdi. Nu antuk nama Haat mang meserkeun raksukan anu saray sareng awis pangajina. Kanggo ronggeng anu sanes mangga teh teuing angge raksukan abdi. Abdi bade masihan teu kedah digaleh. Sadayana kabaya kagungan abdi.
model karatonan mung benten kelit. Kitu deui perkawis sinjangna. Aya sinjang rereng salaka domas, aya oge sinjang kebat lokat mala. Dengah bitis eta oge seueur kelirna. Kumaha kahoyong we eta mah. Namung perkawis sigirna mah abdi bade masihan namu tungkul. Margi sigir anu sok dianggo ku abdi sanes sigir bobodohan, sanes anu dipulas emas. Namung sigir asli anu damelna tina emas. Kitu pok-pokanana Ratu Arum manehna ngaguar perkara baju anu dipakena. Ratu Arum tangtuna hiji ratu nu kumawasa, geus tangtu apaleun pisan perkara baju anu sok dipakena. Kangaranan awewe atuh teu mungguh ukur di manusa. Bangsa jin oge sarua kacida imeutna perkara baju mah. Ratu Arum ngareka carita ngarah teu jadi panyuriga batur. Sakabeh anu ngadengekeun caritaan Ratu Arum ukur caroloho teu boga panyangka lamun Ratu Arum boga dulur anu kacida beungharna. Sok komo basa ngadenge siger Ratu Arum anu dijieun tina emas asli mah. Sarerea ukur gogodeg geus kabayang ku balarea sabaraha atuh pihargaeunana. Nyi Iting oge sobatna nyaeta sobat Nyi Mimi kakarek apal harita lamun amu Esin boga dulur anu jugala. Atur nuhun Nyai, teu sawios ku akang bade digaleh. Cek Jang Sugih ngarasa era lamun dibere kitu wae mah ku Ratu Arum. Teu kedah Kang, abdi tos heula wakca bade masihan. Raksukan anu bade dipasihkeun oge sadayana wareuteuh. Teu acan kantos dianggo. Mung tadi teh perkawis sigir mah mung saukur bade masihan nambut. Kedah hati-hati sareng tarap ti Bili Ica. Kitu ceuk Ratu Arum mere kacindekan ka Jang Sugih. Nuhun Nyai, pun akang kalintang bingahna ieu teh ngadangu kasauran Nyai teh. Keun ari perkawis sigir mah ku akang heueuh nu nyanakna. Lamun ical teh mah duh di mana teuing waragatna kanggo ngagentosna. Cek Jang Sugih kacida bungahna. Jang Ahmad milu cumarita tah geus kadenge ku balarea lamun Nyi Mimi rek mere baju keur para ronggeng. Kuring ngahaturkeun nuhun ka Nyi Mimi nu kacida ngarojongna ka lingkung seni Mapag Balebat. Sakali deui hatur nuhun Nyai. Ceuk Jang Ahmad bari manggut ka Nyi Mimi. Sami-sami Kang Ahmad. Walon Ratu Arum bari imut ngagelenyuk. Ronggeng anu tiluan nyalampeurkeun ka Ratu Arum. Nuhun Nyai, acek teh asa ngimpi bakal boga kabaya karatonan jeung sinjang rereng salaka domas. Da anu biasa make mah iwal ti putra pangagung teu menak. Sakali deui hatur nuhun Nyai. Cek Nok Cicin bari ngarangkul ka Nyi Mimi, hatena kacida bungahna dibere baju anu gede pisan pangajina teh. Sami-sami acek, lingkung seni ronggeng Mapag Balebat anu urang sadayana, ti mimiti diwangun tuk dugi ka ayeuna. Ku alpukahna urang sadayana maksa teh, ku para reng-rengan ronggeng Mapag Balebat. Walon Ratu Arum sarua ngarangkul ka Nok Cicin. Nyi Entat jeung Nyi Dedah oge sarua nembrakeun ka bunga hatena ka Nyi Mimi. Kek, ari kuring bakal sarua kabere kitu? Cek sinden Nyi Ratmi wehwer panuna mencrong ka Ratu Arum. Kantenan atuh acek Ratmi, sadayana ge bakal kabagean. Tema Ratu Arum bari nyerengeh seuri. Nuhun Nyai, moal teu nyeleung tah aduh, kuring make kabaya karatonan mah. Cek Ratmi wehwer deui bari nyikikik seuri. Kocapkeun deui kayaan si Behom jeung baturna si Otang. Duanana keureuh di hiji pasir teu pati jauh ti lemur Nagrak. Duanana keureuh bari nganti mangsa peuting. Inditna ti lemur sampayan. Teu make jalan lemur tapi sasaling keran kanu bala. Sakapeung ngurusu kaleuweung ngarah teu panggih jeung urang lemur. Lamun kapaksa kudu asup ka pilemuran, si Behom jeung si Otang sok nyamur jadi tukang jajaluk. Si Otang leumpang ti tukang muntang kana tak-tak si Behom. Panona dipeureumkeun kawas nu lolong. Marengan aya nu haat mah sok rajeun aya nu mere duit atawa kadaharan.
berkah lalampahan teh aka. Heeh. Sajungna teh lemur sampayan nepi ka anjoga dieu teh. Urang teu kungsi nyimpang ka warung keur ngeusi beuteng. Lantaran loba nu merek dahareun teu kurang oge nu haat mere duit. Ceuk si Otang bari ngelepus udud panona nyerangkeun ka lebah lemur nagra. Oh sia, loba nu haat so teh bubuhan urang jadi tukang jajaluk. Mun seug lain keur nohonan pancen mah aing mah teu sudi teuing da jadi tukang baramain. Turun ajen deulon. Mainnya jawara jadi kawas andar-andar, mapai lemur bari nungtun nu bonconot. Temal si Behom beungeut naja mendut. Atuh ngaranna ge keur ngalalakon. Eutang tuna sakabeh cara kudu disorang. Lamun teu kitu, urang bakal pada nyuriga ku batur. Oh minggu sah, lain mikiran anu teu pararugus ya. Pikiran mah keur mangsa peuting deulon. Kumaha carana sangkan bisa ngiwat Nyi Mimi. Lampahan ti peuting mah teu da kacida bedana jeung mangsa beurang. Panon si Behom muncereng ka si Otang. Nya wayah urang turun ti dieu sakira wanci tengah peuting. Dina wanci kitu mah urang lemur geus talibra, paling geri-riwa nu masih keneh ngulayaban mah. Walon si Otang mere wewengan ka si Behom. No ari nyarita teh sok suaban sia, bisi katuliskeun dedemit. Dewek satuju tah kana omongan si lain. Ngan anu jadi kabingung teh eta nyaeta perkara mawana si panggalmu ieu. Amun digusur atawa dipanggul sok sieun katohian manten. Dewek teh boga pamikir samemeh dibawa lunta karu jauh ku dewek arek dibawa heula ka ieu pasir. Di dieu ku dewek rek dikokos heula. Geus dikokos masih pangalmu bakal anut lantaran bakal minta tanggung jawab kan ka dewek. Oh geus kitu mah bebas arek dibawa ka mana bae oge. Kitu pokna si Behom nepikeun rarancang ka si Otang. Ugu bae si Otang ngerasa kaget ngadenge caritaan si Behom teh. Sabab beda pisan jeung rarancang ti samemehna. Keke. Asa teu kaharti omongan aka teh. Becucos kawas bujur muning. Kamari kitu, ayeuna kieu. Lamun kahayang aka kitu mah atuh sarua jeung heueuh nepakeun taleus ateu. Ondang perkara nu bakal jadi piributeun jeung kuring. Urang sarua capena sarua ripuna tapi dina manggih kasenang aka pangheulana. Teu bisa kajeun padungdung ragot tarung lah pikeun kuring mah geus sapuk lamun hayang kasih panggalmu kudu ngadu muncang penting lagi kudu ngadu muncang heula ayeuna robah pamadegan rek langsung dikokos ti heula ku aka naon teh maksudna cik si Otang kacida amekna ka si Behom kulantaran hayang menang sorangan. Pikir atuh ku si laing adu muncang dina kayaan puting Gustang tuh moal kadolo sia teh. Si Behom mere alasan. Kuring mah apal lain perkara ngadu muncang teu katingali tapi akal cik cilimit hayang genah sorangan. Kieu ti kuring mah lamun samangsa geus hasil nyiwat Nyi Mimi sarta kabawa ka dieu kari milih. Lamun milih Nyi Mimi duit puruh dikirayan serenkeun kabeh ulah anu nyesa. Pon kitu disabalikna lamun milih duit wayahna Nyi Mimi pasrahkeun ka kuring. Pek geura pikiran ku aka. Pokna si Otang mere pamilih ka baturna nyaeta si Behom. Dikitukeun ku si Otang teh si Behom ngahuleng pikirna keur nimbang-nimbang anu sakirana mata kaharti. Tapi teu lila si Behom nyarita. Di dewek yeuh ayeuna nya rek wakca saklek we ka si lain. Otang, lamun geus hasil ngiwat Nyi Mimi kuring rek milih si bangalmu ieu. Sakabeh duit rek dipasrahkeun kabeh ka si laing. Kari kitu mah eta caritaan moal bisa dirobah atawa dibalikan deui. Ceuk si Otang nya tujuan kana kahayangna si Behom. Sanggeus sapuk mah duanana pating goledag kana rungkun nganti wanci mangsa peuting. Kacaturkeun deui kayaan Ratu Arum. Dina wanci mengok atawa sakira jam 3 sore, Ratu Arum keur ngajorojos ngagoreng daging kotok, ngahaja nitah meuli kamu esin. Daging kotok teh daging ayam ya. Sengit samara daging hayam tangkanya muang ngawun-ngawun matak ngahudang rasa lapar. Amu esin keur ngadekul ngareno samel, ari sangu jeung lalapna geus ngajagrag,
kari ngadaguan daging kotok rengse di polahna. Ratu Arum popolahna tapisna keranan teu sieun ka petel minyak atawa ngarasa panas ku seuneu hawu anu ngabebelah. Jongjon bae ngagoreng daging hayam. Tapi nya kitu teu kaur asak sok dicokotan ku Ratu Arum. Samangsa daging hayam rengse di polahna ukur ngari satengahna deui. Nah Nyai goreng kotok teh ngari saeutik deui. Cek Amu Esin bari nengetan daging hayam tina wadah. Nyaho ambu, abdi ge bingung. Wah digusur ku Kunti. Tema Ratu Arum teu euleum-euleum padu engam. Amu Esin teu ngomong deui lantaran omongan Ratu Arum masuk meneran. Kabuktian manehna kabeureuyan ku cucuk lauk sok padahal geus dicaram ku anakna. Ari Kunti cacih sok sanajan teu kaciri ku panon lahir, tapi manehna keur aya di dinya sidengdang dina tangkal buah. Basa Ratu Arum ngomong teh kadengieun pisan ku Kunti cacih. Teung teuingeun Kanjeng Ratu mah. Pajar uing nu ngagusur daging kotok. Rajeun harita kinawaran ukur babajekna. Nepi ka meleber kieu seungit daging kotok. Matak ngurilit karena peucit. Keun mangke peuting uing rek menta ka Kanjeng Ratu. Bosen hantem ngadahar wae cangkilung. Itu ceuk gerenengna Kunti cacih. Basa bahkune geus mulang ti sawahna. Brak bae sarerea dalahar bangun paronyo na keranan. Ratu Arum daharna kacida segutna mamemom kawasieun beakeun. Bahkune jeung Amu Esin ukur kabagian dua keureut sewang lolobana mah ku Ratu Arum ukur ngarikeun huluna hungkul. Kabagiannya bahkune huluna dua ewang ambunya jeung Amu Esin. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan cak urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video nu salajengna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.